Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring dina waktos ayeuna bade belajar ngabahas salat sunat tobat. Salat sunat tobat waktosna dilaksanakeun bebas, bade siang, bade wengi. Yang penting pelaksanana dina tempat-tempat waktos salat fardu anu langkung sae. Sapertos salat fardu heula, teras salat sunat ba'da qobla, teras salat sunat tobat. Bade 2 rakaat, bade 4 rakaat, bade 6 rakaat. Maksimal 6 rakaat di 2 rakaat 2 rakaat. Lamun 6 rakaat berarti meureunan 3 kali salam, 4 rakaat 2 kali salam, lamun 2 rakaat sakali salam. Bacaanna salat tobat sami sareng salat fardu, mung nu benten teh niatna sareng doana. Doa salat tobat sumberna nyanak tina kitab Al-Azkar. Ieu niat salat sunat tobat 2 rakaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatat taubati raq'ataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Niat abi salat sunat tobat 2 rakaat mayun ka kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, gitu panginten niatna. Ieu doana salat sunat tobat santos salam tina salat, teras ngaos doa ieu. Astaghfirullahalazim. 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 Bade 100 kali mangga, bade 3 kali mangga. Tokona masa ikhlasna teraskeun Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdin zalim la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Atanapi bade ngaos doa sayyidul istighfar eta nu langkung sae. Ieu doana Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Eta doa sayyidul istighfar, jumlahna saikhlasna. Tata cara ngadoa, pertama ngaos sholawat heula. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teras mujilah ka Gusti Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Teras doa itu doa istighfar atanapi doa sayyidul istighfar. Terus beres doa eta, teras tutup deui ku muji ka Gusti Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Sakitu panginten pelaksanaan salat sunat taubat. Oke, sanes waktos pelaksanaan salat sunat istikharah sareng tahajud. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.